Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal ya. Ki Kampak rek mere judul Dahar sapiring masih keneh ngaku puasa. Emang aya Ki anu kitu? Buset, zaman ayeuna mah naon sih nu eueuh? Aya anu ngakukeun keneh puasa padahal dahar geus seep sapiring metung. Sapiring pinuh ya, ujung oreg tempe, ujung opor, ujung naon bak bok bak bok bak bok bak bok dahar. Di mana Ki? Di pinggir jalan bari nyumputnya. Manehna geus gawe kitu heueuh. Tah datang ka imah teh emang teu naon-naon, henteu barang dahar teu naon. Eta mah poho. Tah eta mah meunang ai poho mah. Dah teu disengaja. Padahal mah manehna geus saep sapiring gede, teh manis na sagelas gede. Ai poho mah meunang di mana-mana ge. Bonus sarua jeung eta mah da teu disengaja. Nya heueuh puasa teh jag-jag gagah kuat. Ditawaran ku pamajikan di imah teh, bade meser kolak cenah. Heueuh Neng, meser kolak meuni lalesu kieu cenah awak teh. Padahal mah poho manehna geus dahar saep sapiring nya. Meuli kolak, meuli gorengan, pamajikan nyadiakeun. Meuni kot sabaki pinuh. Begitu pas adzan magrib langsung eta mah sirup ge saep sabotol. Glok 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 glok. Banding ku haus teh meureun. Ai cenah banding ku haus naon meuni kot saep sabotol kitu. Heueuh Neng, teh nahan lapar cenah ti beurang teh aduh menekot leuleusnya panas na teh di pagawean nangtung wae cenah nya. Tah padahal mah manehna teh saep sapiring nya, ai geus buka geus naon inget Neng. Tadi di jalan cenah dahar saep sapiring gede, ampun. Kan puasa heuh poho cenah. Tungtung ku pamajikanna digamplengan bujurna. Tah di dinya poho mah meunang.